Tuh udah teka rasa ngesubuh deui weh biasa we emak-emak mah ya disampakeun pagawean. Halo assalamualaikum bade sadayana kumaha kabarna. Seperti biasa we ai subuh-subuh teh ya ibu-ibu mah nya mending geus pak-pikpak. Carita nama ti penting teh geus kukumahan ameh jongjon cen teh ameh teh loba teuing ai beurang. Tuh da geuning nya urang beresan heula we ye. Angger we dituntut oge nya da loba deui kumahaneun teh da sadameurna sok tukang barang dahar mah nya. Di luar mah da ieu teh keur hujan ngecerek geunahna mah bobo keneh ieu teh. Kusabab da itu emak-emak mahnya mau bisa diengke isukeun dalam bentuk meureun pabalatak heuh da kaluman aya nempo pabalatak mah geuning piring 2 siki ge urang asupkeun we ya kanu erak lamun teu kitu da ninganan sok kotor ku kebul mun disimpen di luar teh keun aya urang tutupkeun we tangis kitu macing rapet bisi aya beurit ke ieu teh celengak celinguk ting neangan naon ieu teh nya keun aya urang mukakeun heula hordeng tuh ameh aya udara segar tuh da nya we poe keneh ieu teh lanjut we ya urang ngeurihkeun heula minyak bawang da wengi teh ngadamel minyak bawang can dieurihkeun da panas keneh moal geuleuh da ditutupan da aing ngadamel minyak bawang masok ti wengi tara di dadak teh sakrip da ongkoh ai enjing-enjing mah pan ngadamel cimol ongkoh tos kitu mah urang lanjut we urang tempo sangu da wengi teh aya tapi teuing ieu teh yeuh tuh burkeun we kan wadah tutupan we cing rapet ieu teh bisi murag kena bisi kagucrek-gucrek teh da we teh geus asa rada-rada bau hasem si sangu teh cing urang tengal heula geranya da nya we ning rada hasem urang ganti we kudu anyar ieu mah urang goreng we engke beurang sugan lanjutkeun we mah urang nyuk heula beasna tong loba-loba satengah we mahi satengah oge tuh geura urang cenah heula da dihandap ya teh cik saha baraya anu sok nganggo keneh padaringan di bumina abi mah da masih keneh nganggo padaringan ieu teh mulak we satengah tong seueur teuing ieu teh da bisi teu ieu kajen keneh ngadadak nyanguna lebar dengan anu tadi oge nya saha seumang teh tapi diakalan kita ulah nepi ka dipiceun geus kitu mah urang isikan heula cenah bersih ieu kusrak gasrek we pokona macing herang cairna teh da tapi na keukeuh we diisikan nepi ka herang oge nya aya waktuna haseum dengan bau sangu teh aya we dengan duka kunaon deh tah samemeh dietakeun kanu kosmos teh dilapan heula bujurna bisi baseuh naon nya baraya pan listriknya bisi nyetrum ke teh tah ayeuna mah geus kitu mah colokeun we ameh jongjon urang teh nya aya geus aya sangu mah da si teteh mah nya lamun barang gawena naon teh nu diheulakeun teh sok ngisikan heula leuheung we deungeun sanguna mah atuh bisa jeung kurupuk sugan tah ayeuna mah lanjut lah urang mukakeun heula hordeng anu bumi tuh daningan nguprek wae di dapur teh tuh geus rada caang we ninganannya da sok teu karasa pagawean ibu-ibu mah ti poek nepi ka poek deui teh waktu teh meuni asa nyerelek cetrekeun we enak lampu nu kaluar lanjut we enak urang masak da tadi teh si mamah ka pasar nitip meser jengkol daging hayam jeung ieu ning ya dipasihan kacapi sareng endog asin cik di tempat baraya aya keneh teh eta si buah kacapi di abi mah tos langka di warung ge tos teu aya nu icalan ai kapungkur mah keur alih sok aya nu icalan kacapi teh di warung-warung teh jajan teh da sanes ciki nya baheula kacapi kesemeng konya jambu air oge anu diruntuyan keneh dengan make awi ditojosan lanjut we urang nyambel ieu nama kusabab cengekna awisnya urang akalan we make cabe ongkoh ieu teh ameh rada seueur singkat cerita lah ieu nama masakanna beres urang lajengkeun padamelan nu sanesna dicekapeun heula video ti si teteh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.